Wong, sibuk tidak Wong? Enak cem. Parak beres dahar yang bisa bodoh. Lila yang tidak hari dinya. Enak cem. Ajarannya Wong. Tenang, peringising. Aduh, dia mau Wong. Teraing ke salon. Nanya-nanya bae Wong. Ih, lek iya tah, hangru. Sungit dia kelek aing Wong. Bae. Ke salon. Naon dicukur dia. Bulu kelek nu dicukur dia. Ih, ting. Aduh. Agok aing ngomong jeung tutup botol mah. Ese. Gak neng ngebuk inang lah. Dia aja dedek naning ke salon ieu. Ih, buat dia mau makasih. Ih, ting dia. Apa dia boga gebetan bencong anyar muridnya? Hah? Ah, dia mah Wong kapren teu kieu dia mah. Kieu muridnya. Goblok dia. Atuh dia mah teu jelas jeung sim. Saumur-umur aing wauh jeung dia nya. Kakak kieu dia ngajak ka salon ka aing sim. Jeung botak ge dia teh ka salon keneh. Geus lah, Wong antar aing bae ka salon Doni. Nyaho aing dia kuari mah. Dan keluaran awaknya. Tah, jata dia nyao, antar aing Wong, ayo Wong. Siap. Aman. Dia hayang sarua putih nanya si titinnya. Iya nanya. Iya, mana ge istiar dia mah Wong, sugan bae si Titin bogohon ka aing Wong. Aing mah rada mustahil jeung ieu bisa putih dong si titin. Mending antar aing ka salon hayu. Aha. Daripada dia ke salon, loba ibu-ibu dia. Teka bayang aing diasup kuculuk menyebotak kieu. Aja geus sarua herang jeung bolam. Geus mikeun aing bae nu meuli pemutihna. Geus eta leuwih bagus dia mah aing teh capek. Nya? Bener yo. Oh, geus dia nu leumpang nya. Percaya teh ka aing nya. Dia ka aing. Oi, percaya teh ka aing. Heeh. Ih, ngomong-ngomong seberapa eta Wong? Geus, nu penting mah ka dieu duit teh sabaraha ge ku yang dibelikeun jadi. Heula, aing duitna bising kurang doang gitu cukup. Ah, geus cukup-cukupkeun ku aing geura ka dieu. Oh, geus ke. Ieu duitnya Wong. Wah, tuh kabina-bina saawak kudu sakieu mah dia mah. Atuh boga kekiraan sakali. Aing mah meunang dia mah. Ih, hayang putih teu awak ieu. Hayang lah. Atuh kabina-bina sakieu mah. Ih, kaeng nangan deui duitna nya. Atuh geus gandengan dia atuh. Ieu mah ku bensin bage eueuh aing sim. Ah, dia mah Wong, ieu mah duit revolusi aing. Paksa ku aing dibikeun demi Neng Titin ieu puga ieu. Ya tah, karena kok putih ku aing dijamin ieu mah putih dia sampai ka dinya putihna tah. Ai, bener dia benernya. Percaya ka aing nya? Heeh, geus aing percaya ka dia Wong. Aman ieu sakieu mah aing. Ngarti ku aing karek siap. Dek. Waduh, siap. Coy, gancang nih aing mah ieu mah ayaan pan. Ih. Dia ku aing sim. Lumayan ya, beli cidang dari baik aing lah. Sana jeung ngabaso aing. Lumayan, cair. Aduh, gila amat iski Wong, tah meuli eta bae ge ku aing. Ih. Kamana meulina kitu nya? Saya teh siap. Aduh, naon dia eta? Adis dia. Gila, aing nangguan dia. Ayang putih lain. Menang ti mana jeung eta? Atuh racikan dokter internasional dia ieu mah. Teu bohong dia Wong. Heh, percaya teu ka aing ih. Laju belen putih malah ringsek dia ka awak aing. Moal geus tanong ih dia mah aing profesional di nu kieu mah. 17 tahun di Singapura aing ieu kieuan. Tanggung jawab dia. Tanggung jawab aing. Geus kadang-kadang. Ka mana kadang jeung lagi lah aing. Aing masya Allah. Dia bener tuh yuk. Ih, geus bener tenang bae dia mah. Aduh. Cek aing 17 tahun aing mah. Ih, kurang kumaha aing kana babaturan soulmate nah. Aduh. Dia mah si Jumin, si Kamsah ku aing kabeh. Si Tina sagala. Kamran, Kamjah ku aing kabeh di lulurna model kieu. Peurem dia ih. Bener deh lobong deh nya. Peurem dia ih, kudu nurut dia. Kurang tren kumaha aing ka dia. Aing geus di nu kieu mah geus nu penting mah dia nurut ka aing. Coba buktikeun bae heula deh Wong. Buktikeun ku aing dia mah. Aduh. Naon ieu? Ulah loba tanya ge hayang putih tahan teu. Iya tuh hayang segar bae dia. Hayang putih Neng Titin bogoheun ka aing. Geus tungguan deh nya. Sampai garing ieu. Pokona dia ulah oget-ogetan.
Bahkan nyengir ge ulah, cicing bae geus. Pokona mah nyaho biang we pokona mah geus nya. Iya. Tungguan dia ka mana dia? tungguan heula atuh pira aku dokter teu ngopi-ngopi acan. Aing tinggalkeun sorangan bae jadi dia. Geus teuing mah naon. Waduh. Lah oge tadi cing diana. Ih, ulah leuli lah deh, Wong. Moal, Aduh, ieu sungut asa karandol amat ieu. Aduh, Wong. Wong. Mana dia, Wong? Wong. modar dia lebok udah banget dia doang cireng tah. Assalamualaikum. Teh Titin ya? Teh kira uina teh. Oh, iya Mimin. Ayam merenteh oleh-oleh mas saeutik tos witi Arab. Hanggeus, ke Mimin ka imah. Iya karak bati latihan silat. Rek mandi heula, hareudang. Ah, ulin lah aing ka imahna. Sugan-sugan aing menang daging onta. Teh Titin. Astagfirullahaladzim, geus parawan, geus gede deui ieu ya Allah. Ieu geus gede, geus boga bogocan. Geus parawan ya Allah. Ieu budak ditinggalkeun 2 tahun oge. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hayu rang ka jero, tapi keur masak lauk asli. Ayo. Oleh-oleh jeung Titin ke saya bekel timpa piwir geus oke pokona mah Titin ketunggu lengan ku urang ayeuna mah teh habis Titin teh kan ku urang ayeuna mah kita Assalamualaikum, Titin. Kasih kurang ini. Assalamualaikum, Titin. Sekali itu, cak orang tua kesun hati lokal. Assalamualaikum, Titin. Waalaikumsalam. Nya. Bade kasaha? Imana Titin lain dia di dia. Muhun, Titina nuju masak. Oh, iya sana Titin dia. Alona Titin. Oh, alana Titin. Namina sehat ya? Mimin. Mimin, oh, Teh Mimin. Ya. Itu Mas Bambang. Oh, si Bambang. Kaset untuk Mas Bambang. Mangga Mas Bambang. Cali kelar ditukin, Teh Titina di sauran. Oh, nya entang lela-lela nya aja Titina orang nungguan di pale ditu. Nya. Ngatur nuhun. Sami-sami. Agar masak jika kan urang eta masak. Teh sia siap tapi ngerecai ka urang. Teh itu anu nanyakeun. Saha? Mas Bambang. Mas Bambang? Muhun. Mas Bambang mana? Duka eta teh rada Jawa-Jawa katrok gitulah. Elah, kitu tapi mah teu boga babaturan juga gitu. Astagfirullahaladzim. Walah, Titin. Diarang mencang saya dak ulian Titinnya. Titin. Kurang teh tos jilu dinten milariani mah Titin. Di mana, Titin? Geditu. Pendak ayeuna teh. Tetep pangkeun urang ieu Titin. Urang teh Bambang Sudarmaji. Ari urang teh aslina teh di Jawa. Jawana Jawa Barat. Urang ayeuna di Banten ieu entos 20 tahun, Cok. Urang 5 tahun teh di Serang. 5 tahun deui di Lebuan. Ayeuna sesana di Rengkas. Gitu, Cek. Urang teh pengusaha, Cok.
Orang pengusaha painen perkreditan namanya teh Bambang Painen. Aku orang bergerak natina panci, ayah termos, ayah gelas, macem-macem cek. Sebulan nak profitnya lumayan kanggo hirup sepopoe tes budu tak orang cek. Kecil kita bukti na orang teh bawakan biji lembu kanggo centitin ya titin saya. Min, panggilnakeun cai kanggo Mas Bambang. Teh. Cek Mimin, bade nyadak cai kanggo Mas Bambang kan nitipnya entong di saosan. Waduh, matur nuwun titipin entong repot-repot Mas Bambang teh. Keluarga bae sedayana ayah kita. Mas Bambang, iya punten. Kur aya cai hungkul. Matur nuwun titipin. Iya. Iya teh, kurang teh nyisigen nyaliran. Mas Bambang, punten di kantun heula nya bade di kerudung isin. Oh, mangga cetipin mangga. Ayo, Min. Ya. Nah. Ya. Nah, langsung tempur. Pas. Mantang aya ya ngajak aing sing kepilaan ku batur. Assalamualaikum. 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 Waduh, Mas Bambang. Wah. Cacik. Waduh, kenal mana Bang? Orang nanya ke Mang Azim arek naon ke dieu. Iya, nganjang urang mah. Orang nanti tadi di dieu teh. Wah, kan tinggalin aing. Kabu dua langkung teh. Ih. Oh, iya serang Mang Hasim teh ya? Nya, hehehehe. Iya, yang titin kanggo emaknya oleh-oleh. Hati-hati. Ih, Mangga Mang Hasim. Mas Bambang, pileut. Matur nuwun Titin. nya mun. Nya diminum. Alah, angel tuturano. Angel urusane. Segera amat minumnya. Ieu nang titin nu ditelepon di Arab teh ya. Nuhun. Ieu direktur Hasim. Oh, oh iya Kang Hasim teh. Nya mohon. Si titin wirawih nak. Nuju dinten Minggu. Mohon. Iya, atuh nembe kamari atuh dinten Minggu mah. Nuhun. Waduh. Wah, telepon. Duh. Hasim, di mana dia? Tegawe dia, kerjaan berantakan, kandang burung kotor, burung candi paraban, kasbon boy dia, kasbon boy, gawe tak asup dia. Kemana dia Hasim? Gerak balik, gawe ye, berantakan ye, imah ye.
Ya, si Asim kemana ya? Sim. 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 Ikan-ikan di Parabah. Sim. Mana si Asim? Waduh, boga anak buah doang kia, saya baik. Aduh, ampun Sim, Sim. Saya baik. Tenang, saya Sim. Nah, gitu. Titin love Asim. Titik Bambang. Nah, saya tak gelo merenya. Bambang gelo merenya. Nah, ini tak Bambang. Aduh gelo mana? Gelo merenya. Gelo. Woi. Gak neng bukan inang lah. Dia tidak deklarin ke salon yuk. Action. Aduh, ini sungut asa kerandal amat ya. Aduh, Bang. Action. Mangga beres Mang Bang, cali kelar dihitukin, titina di sauran. Action. Tetep pangken orang iya jetipi. Orang pe Bambang Sudarmaji. Action. Mangga sih. Mas Lombang, pileut.